Ya Rasulullah salamun alaik. Zat ulan sia kuari waktu di dunia kula teu munggah haji abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13 12 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kula teu sejak daftar sakitu dang nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ka sorga mesti ka neraka heula can gugur tete kata kelipanan tapi lawan Zat bulan bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75 munggah haji teu Gusti Maha Uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo kulantaran pamarentahna ngambai abdi manggeus rindu jasa ka Baitullah yang munggah haji tapi ternyata Gusti sataun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah wasya aju sambarangan sabodo Gusti teh mah abdi geus sejade ka Mekah abdi nungguan 13 tahun na ieu abdi rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tah mah urusanna depag panggil depag jeung bupati-bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaranana teu ngaran Zaid di nagara sia aya kunaon ieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag saha depagna panggil pe wah ieu dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi saha provinsi gubernurna panggil atut oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti Gur Rano Karno panggil Rano Karno oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil panabdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusanana nyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi Masya Allah marukan kumaha tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanana nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia mungkin 300.000 manusia 500.000 manusia 1 juta manusia nunggu saurangna 20 juta
kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna eta teh aku sia dikamanakeun lah Gusti geus ulah ditanya abi makan nerakakeun we Gusti amal bisa dek kuku wage beres engke ujianna di akhirat mah di sidang mulai nu kaliwat hiji-hiji acan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan masyaallah dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa azamna bihi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta masyaallah sakedeung hirup di alam dunia keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir tetap munggah haji daftar bae malah nu hebat mah begitu orang daftar menang satahun maot boro-boro 13 tahun satahun maot kubur eta unggal tahun roh urang milu munggah haji sampai kiamat terus we munggah haji bae masyaallah lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkeun di kubur masyaallah ganjaran munggah haji nanyana berat jasa lantaran 2000 kali munggah haji kaget nya lagi jak kula mah can munggah haji tetap cek malaikat ieu tulisanna 2000 kulana can munggah haji loba omong sia bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik deui mah